Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Bah. 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 Duh, bahaya ya, bahaya. Jero amat ngalamun ya, bah. Bah. Bah, Naon dia, Beng? Ngagetan aing bae. Eta abah jero amat ngalamun kenjeng rosi. Ngalamun joroknya, bah. Oga amat aing, Beng, ngalamukeun jeung Rosi. Ti nafsu nyin oga dahar. Laju eta tabang amat ngalamun saha, bah. Aing keur mikir, Beng. Mun aing kawin jeung Biatul, kira-kira dihajatkeun tongnya, Beng. Dek nanggap ubur aing 7 peting. Menurut dia kumaha, Beng? Itu nyaho. Iya mah abah gelo ieu mah. Ngahayal sampai kadinya. Naon dia ngagelo-gelo kana aing? Selain kitu, bah, eta mangalamun anu teu kasampean. Ibarat abah hayang ka bulan, tapi numpak layangan ka kalongan, teu mungkin lah kasampean. Bah, lamun kawin jeung Rosi mah, kula percaya ta, bah. Dia ngaremekeun aing, Beng. Engke ku aing dibuktikeun. Nya, kula kapaksa percaya ka abah bisa dikadek ku abah. Nya, dia kudu percaya kana aing. Deuleukeun bae aing bakal bersanding jeung Biatul. Dia ku aing mau diondang. Wih, kula ge hayang, bah. Dahar karabek di kawinan abah jeung Rosi. Aye poho jeung Biatul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, Beng. Alhamdulillah. Ih, akrab amat dua kokok deluk ya. Alah dia teh dong manuk piit ka eurad. Wih, abah mah nu kitu ge emosi bae. Aing gagah kieu dialokeun kokok beluk dia mah teh. Tah si lambeng nu pantes jadi kokok beluk mah. Kurang, amun ibarat manuk mulai, bah. Loba nu hayangeun. Geus. Tong ngomong masalah manuk. Manuk dia tabeng. Dikumbahan bae. Tilok digosok-gosok jadi karisu. Mah. Itu bagaimana, bah. Hoja. Abah emosi bener digedekeun. Emosi, bah. Atuh lain kitu. Diurus maksudna diurus. Ulah dikumbahan bae. Batur ge. Enak tong karisut. Iya. Dong aing bagus. Kumaha dek-dekeun bah atuh ke emosi bae emosi. Emosi. Bawaan duda. Atuh bah digosok masih lameng kekelenengan bah. Kekelenengan. Jangan siapa. Dong dagang es bae kekelenengan. Pugu aing ieu teh keur kapikiran ka si Neng. Ari kitu si Neng kunaon bah. Jadi nek dikawinkeun si Majid. Wih, tong sampe jeung si Majid. Moal dibikeun ku aing. Amun jeung kula mah dibikin bonya, bah. Komo jeung dia, Beng, diseboga pamajikan. Dia pamajikan hiji ge teu kanapaan. Komo dek dua, ulah sok balaga dia, Beng. Ih, abah mah emosian, bah. Lalagan kula mah, bah. Kunaon kitu si Neng bah. Pugu ieu teh. Si Neng can balik-balik di pondok. Tas kawinan anak kiai teh ya. Atuh kajen sih bah. Di pesantren ieu aman. Paling kita magahan ngaji ku kiaina di ditu. Lain kitu teh. Aing di imah sorangan bae. Laju eueuh kabar deui. Ja aing khawatir. Sakalian dikawinkeun bae tabah jeung Ustad Mungora teh nu kasep. Nah, aing setuju mun si Neng kawin jeung Ustad mah. Pasti bisa jadi imam jang si Neng. Waduh, lamunnya si Neng bener
dek dikawin ke ustad di pondok, si Majid pasti gantung diri dina tangkal Ki Bendol. Kumaha nganclok na beng, na tanggal Ki Bendol mah. Ya tangkal Ki Bendol mah doang jukut. Pokoknya si Majid pasti frustasi bah. Sabodo tuh ini si Majid. Dek frustasi tah, dek tarasi tah, dek parasi tah, lain urusan aing. Geus bah ulah ngacaprak ka mana mandi. Kayak sini mah balik waktu nama. Kan beres bawa di pondok mah ieu mah. Oh, aing ge nyaho teh. Ngan raheun bae ieu di imah. Eueuh nu ngaberesan imah. Ayo geus bah. Teh, Iya. ulah merek balik baiknya. Oh, gerak ka ditu dia beng balik. Cek naon bu aya di dieu. Ribet heubeul-heubeul di dieu mah. Wih, abah mah kitu bae. Geus sekolah rek balik. Pamitan. Bah, ulah pokoknya diundang. Lamun bab abah jadi kawinan jeung Rosi. Wih, dia jigrosi bae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, nani ya? Najid. Waduh, tai toke jog. Disangka WC wajib banget dia. Jeta toke ngisi kena banget dia. Setor itu toke ngelunjak ikan aing. Toke mati salah Jid, dia nu salah. Dia malah nyalakan aing jog. Iyalah, dia nu salah. Toke dek ngisi ge, dia dihandapun. Mana bau di taina Jog bagi-bagi jeung di apa dah. Aing dia babagi tai, lain babagi Aing. nilik, bagi duit. Tahu coba Bau. udah ya. Tadi ada menang milik Bajid. Milik naon jog? Milik tai toke Jid. Dia mah oga amat aing. Milik eta gak milik tuh. Tai toke. Menang milik tadi Ajid. Tuh, hayang naon nih milik tai toke segala naon. Miliknya eneh terus bae. Aing mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, Mang Lambeng ya. Tuh, gawat ya Jid, gawat Jid. Gawat naon dia yuk, Beng. Beranya ulahnya. Hari ndek cerita-cerita, hari ente enggeus, Beng. Gawat naon? Gawat gigi jauh. Eta mah kawat, hari gigi mah, Beng. Geus kitu dia lah, Beng. Dia paling ngagosip. Jiwanya aing cerita Jid. Dia tong ceritanya Jid. Moal cirik aing ge, Beng. Beye amat palaki dia mah beye. Cerita naon dia? Si Neng Jid, si Neng. Kunaon sih Neng, Beng? Coba dia Jid. Kejadianan poe sugan api rasa gitu karena dia. Pabalit amat, Beng, dek cerita bae ge. Oh iya dia Beng, pabulit amat hirupna. Terus dia kayak itu Beng. Cek cerita dia Beng, pabulit amat aing. Suara Neng amat roh. Betul, Bang. Kopi. Wih, nah Wih, ini turun ente termos dia. datang deh. Ih, aing yo. Nah, kabeneran dia pednongo. Ditunggu-tunggu kita dia. Oh, ayo Beng. Pas datang di waktu yang tepat. Nek kopi tenan, Beng. Nah, ped. Kiwari dia aja si Majid geura cerit bareng ngogoloyan tadi tanah. Ogah amat eng duet cering si Majid. Teu hayang teh aing. Di mana-mana ge. Duet mah nyanyi, ped, lain cerik. Yo, aing loba duet mah ped di dompet. Alah, dagang arit, dompet mah duit, lain duet. Geus lah yuk, Jid. Lempang orang. Ayo Ya Ulawak. Dia kula diuk. Wih. Ya, kiwari kuaing ceritakeun nya. Dekeun ya. Oh, Si Neng ndek dijodohkeun jeung ustad ku kiai na di pondok. bener sih dia Beng. Ulah ngarang dia Beng. Abah cerita kan aing aya per segala didinya. Ah, bohong deh mah Beng. Neng mah aing kau ngejing aing, neng jeung ustad. Tong macem-macem dia ped. Sini maka buka aing. Beng, tong nyeun si Majid hancur hatena. Ari dipercaya mah tanyakeun bae langsung ke Abah. Geus aing naik balik kah? Beng, tangguhan naik balik. Neng, kunaon Neng teganya kena Majid. Neng teu menghargai perjuangan Majid. Soalna bandrol Najid, hargaan. Lain harga barang jog.
Aing selama ini kan berjuang demi hubungan aing langgeng jeung si Neng. Kajin teu abah teu setujuan ge aing. Atuh langgeng mah apalagi ngolahkeun kejo Jid. Eta mah langsung dia jog. Oh nya. Nyeri hati aing jog. Si Neng begitu mudahnya maukeun aing. Sakit aing hati aing. Jog bagaikan diseret engang. Nya Jid, aing ge sebagai babaturan dia paham, aing ge nyaho. Tapi cek aing mah eta ngadenge keputusan si Neng hade eta tepat. Tepat maksud dia naon jog? Nya Jid, lamun aing jadi si Neng ge, aing ge pasti milih Pak Ustad. Lain milih dia Jid. Geus, lalagaan teh mah Jid, geus jam adalah hate bang geus tong ceurik. Mending mun ngeunaheun mah ceurik na, ceurik na siga kaset kusut. Dia kencang jog. Aing tilok ceurik. Senajan aing kati tajong bareredan ge. Tagna tangkil, natangka jengkol. Aing can pernah ceurik. Tapi mun karena cinta aing dihianati, aing ceurik jog. Nyeri hati aing jog. Geus tong ceurik bae. Ih, beyeh amat. Ai, diajin kunan cerik. Si Neng dek dikawinkeun jeung ustad di pondok. Membener dia jog. Nya jeung tadi cak si Lambeng ge cak Abah. Karunya amat nasib dia Jid. Nyeri hati kula jeung Rosi. Geus Jid. Tong beye jadi lalaki mah kudu kuat. Jeung Rosi bisa ngomong sabar ge. Kula nu ngarasakeun mah. Nyeri jeung nyeri, hati kula jeung nyeri, hancur. Geus Jid, tong mewek bae. Teh aing nanya kalau kan apa? Nya jeung tanyakeun ka Abah. Kalele. Ai Jid, kunaon curik? Kula geus ngabayangkeun dia atuh bakal hirup senang jeung si Neng. Kori hancur. Hancur kunaon Jid? Jadi nang hulu kene. Hancur betul, hancur. Nyeri, nyeri. Ya tuh, mencit merit dina rakit. Bobok ada bakatul. Lain nyeri ke penyakit. Kabogor direbut batur, nyeri dia tuh. Si Neng dek dikawinkeun ieu biatul jeung Pak Ustad, cak si Lambeng. Tong percaya Jid, si Lameng mah tukang bohong. Bohong bae tamah jelmana. Kumaha lamun bener betul. Nyeri, betul nyeri. Ya itu balik-balik si Neng di pondok. Sabar Jid, sabar, sabar. Ngawing-wing bae Jid. Sabar ya, sabar. Jog, baturan dia jog, mesti gantung diri. Ya. Baturan bae, baturan karunya. Gesit, tong diceng-cerikan. Beye amat poa. Nya ngawing-wing bae jeung gandeng ceulik. Assalamualaikum. Neng datang. Ih, Neng. Salam. Jid, Jid. Wih, api-apian eta ari eueun nanyakeun. Ari aya teh pura-pura bae. Dia mah jog. Teu nyaho nu dirasakan ku aing. Nyeri hati aing jog. Hancur. Neng, si Majid nggak ada kabar bahwa Neng nanti kawin di pondok di Ustad. Saya nu ngomong eta bi atuh. Jak Neng mah ngimpi tengah lindur. Jog. Beribu-ribu pohon pisang, hanya satu yang ku tebang. Beribu-ribu cinta yang datang, kan si Neng ku sayang. Tapi tega si Neng nghianati. Jog.
Bohong bohong. Neng mah teu kitu neng mah setia. Teu butuh penjelasan. Geus jelas ieu mah. Nyeri ya teh, nyeri ding. Masjid, tengah wing-wing bae, tong kirik bae gandeng, kolot-kolot, kedua kaisin. Teh, tudong si Neng teh. Mana? Tuh. Neng? Masya Allah. Iya, si Neng ira balik na. Jeung saha Neng balik na. Tadi Bas naik mobil ke Pagon. Ari eta si Majid kunaon ceurik. Ternyata si Majid menang kabar bahwa Neng teh dek dikawinkeun cenah jeung Pak Ustad. Oh bi, ku abah dek dikawinkeun jeung ustad di pondok. Sudah mabur Jid. Mabur, ulah ngadeukeutan si Neng deui. Mabur. Wih, karunya Pak. Mabur. Si Majid. Waduh, Jid, sama Jid. Nya bah, ulah terpaksa kapaksa ka. Kira Jid, kira. Ya waya. Betul. Muncit beurit dina bakul. Dirakit. Oh, langsung bae. San, Aing gagah kieu. Ngomongkeun siga popok belum.